Assalamualaikum dulur, salam hinyai kasadayana nya. Tah tingali abi nuju di dia, nuju di lapak guys. Tah nuju di lapak abi tuh pinggiran saung. Ayeuna abi teh bade ngarit deui guys, soalna kamari nu kamari teh geus eueuh beak diparabkeun kabeh. Tingali anjing lapak mah tuh. Tuh, madep ieu mah lapak mah. Kan mau dibuja-beja ka sasaha sing diarit. Tingali barudak euy. Aing tuh, tingali aduh. Mun harejo ki lapak euy, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, tingali pemandangan yang sangat indah. Tah. Ieu mengenaheun mantep ieu mah. Wah, anjing lembur ge katingali ti dieu mah. Kita di gunung, guys. Cing, pokoknya mah udud we heula. Pokoknya mah udud heula sama meh ngarit tegas euy. Aduh, poho anjing cai teu dibawa. Kasiksa di we aing mah gas euy. Pokona mah anu sok ngarit. Yuk gabung pokona mah. Dan sok info nu aya jukut di mana ka disikat poe yang kadinya. Pokoknya wah, ieu pemandangan sangat indah sekali, guys. Aduh, kumaha itu pemandangan euy. Jadi aya teh guys, urang teh ngarit teh 2 karung. Soalna tadi teh aya nu ieu, aya nu ka imah euy sukeneh jam sabaraha? Jam 5. Wayahna cenah pangaritkeun. Ke diongkosan cenah. Lumayan dibere 20.000 sakarung. Lumayan we, hitung-hitung jeung meuli kopi udud heueuh. Barudak. Pokona mah nya lumayan we ditarimakeun lah. Namananda tetangga kitu. Salembur keneh kitu. Ayeuna teh cenah naon? Ka mana? Ka Ligung cenah ieu ningali nu ieu nu gering euy, aya nu gering di ituna indung kolotna. Jadi ditembakeunna ka urang ngaritna, tapi sukan mah moal. Ngan sok poe ayeuna meureun. Ayeuna teh tadi mah urang teh ayeuna teh tujuan teh ngala 2 karung nya. Jadi aya nu mie HP jadi geus we jeung ieu kitu. 2 karung anjing. Deuleu lapak mah euy tah. Madep kieu pokona mah well we Jadi buat teman-teman semuanya ya yang lagi hobi ngarit, yuk gabung pokoknya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya guys. Oke? Biar nggak ketinggalan nanti video selanjutnya. Ya. Tinggal mata. Ayeuna teh pokoknya mah di gunung mah dahareun teh ngalayah. Ek cau, ek buah, ek nangka naon lagi aya pokoknya mah di gunung mah. Ngan asal kudu urangna asal kudu bebeja heula. Ulah asal ulah nyokot gitulah intina mah. Kan aya nyokot teh itu dosa ngaranna euy. Pamali kitu cokot-cokot teh kana barang batur teh. Pokona mah urangnya gawe kana naon mah sok ku urang gawean kana naon we gawe mah lah anu penting halal jeung menang duit gitu. Ulah gengsi pokona mah nu ngarasakeun jadi jelema tong sok gengsian. Gitu we pokona mah. Ulah ayeuna aya nu nitah pangaritkeun cenah, pangadukeun ulah cenah bising teu payu ka awewe, ulah kitu. Sobat ulah kitu. Buat teman-teman semuanya jangan kayak gitu ya. Pokoknya jangan gengsian itu. Pokoknya tong gengsian jadi jelema mah. Gawe kana naon nu penting sok gawean nu penting halal bae jeung menang duit. Gawe tukang ngacul, tukang ngarit, tukang ngaduk, tukang naon wae. Jadi bandar kol, jadi bandar pare naon itu ieu sok tetep gawean. Nu penting mah halal menang duit, sakitu we. Asa ulah haram mungkul. Ya abi mah. Anjing udud parem suangeunah ieu mah. Aing poho euy, cai teu dibawa korekna ge di ditu di dina waring. Di dieu mah gasnya udud ge urang mah saaya-aya bising sanyana urang boga duit oge, udud mah
tara nu alus. Urang mah ek udud naon, ek udud erki, ek udud naon, selendang naon wae ge bebaskeun ku urang mah. Katut ka bako-bako urang mah diudud. Anu penting mah ngebul barudak. Tong sok royal teuing, ulah kena loba duit. Engke dina palebah duit mah anggar pindah kana bako. Cok. Pokona mah mun boga duit nanaon itu yeuh. Udud mah tetep bae nu kitu. Tong sok royal-royal. Saruakeun jeung urang pokona mah. Urang oge ayeuna udud mawa SB. SB itu artinya selendang biru heuh. Sing hayang apal mah. Erki aing mah. Naon wae udud mah. Aing mah can pernah udud nu aus-aus mah sing misalnya boga duit gede oge sing misalnya boga duit 1 juta oge can pernah aing udud nu alus-alus. Soalna urang mah keur ieu ke maraban inung kolot karunya kan heueuh jadi inung urang mah nya inung urang kan eueuh nyaba papa urang nyaba jadi urang mah di lembur mah sagawe-gawe we pan ai lolobana barudak urang mah nya gawena ka karota geuning ka makanan naon kana ka Alfa pabrik geuning nya urang mah di lembur mah sagawe-gawe we aya nu nitah indit urang mah tara gengsi jelema mah jeung naon gengsi ge da eueuh guna teu anggar diparaban mah ku kejo sakitu we teh abdi mah nya tos wassalamualaikum.